Đang nấu rồi đó chứ, đang nấu một lúc đó coba ini. Ya Allah, setor lah. Setor aja ke Allah, setor. Mas, setor lah ke Allah. Kalau bro. Đấy thì làm ai không? Radio với Mana datangnya? Nah, ini datang euy. Di mana hungkul? Ah, ya biasa sibuk bisnis euy nama euy. Bisnis naon? Ya, somon euy. Somon? Lumayan. Heeh eta kamari teh aya sia. Bandar nu di ditu teh. Heuh pas jeung maneh teh ning. Butuhan deui. Heeh butuheun deui. Ngomong kok cuman lebar euy di mah bahaseum. Hah? Baru haseum. Boga leur teh. Geus di bos karunya dia yang langsung cimut ieu. Karena itu betul. Sueuh aya ke duitna langsung meuli. Pocomon yang bisa jual atuh. Mun karek dia cair urang. Heeh eta ladang cair teh beulikeun udud ngopi urang party atuh. Ayo atuh aya na. Ya ada insyaallah. Ayo. Seribu kan. Mana polontong anjing? Anjing kan nyawa ya gang itu cekel ku aing. Aing ngobot. Aing balik deui. Wah, aing bejakeun ka barudak. Tak 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 Cenggulan deui lah. Sia sade pisan nyanyi Anjing kenang lah asli mah ieu mah ngeunaan pisan. Asli sebenarnya eta mah nya. Anjing tah asli. Curi aing gedean. Tuh aya dudungan geuning euy harus milik bener lah. Bro. Bro, ya kan ka dieu bro, kalau rek pati tunggu di marana tuh. Ieu dunungan ieu silonok di teungeul anjing. Cengol usaha anjing. Tanu nyekel gang eta tas, naon eta teh nyekel ku dunungan aya di nuan ini itu di teungeul ada ku gitar di pinggang kana mah. Kontrol Cepet-cepet aing. Bos, asa tari isieun kieu ya tah. Heeh jalan sepi kieu nya nu ngalewat acan palakeun ceket anjing. Kumaha dulur datangan wae? Anjing juga nu kawanis. Heueuh atuh kayu orang teungeun eta we mana bensinna gerak teu kenceng anjing. Si anjing teh boga bensin goblok. Nah, eta sinter anjing bensin aing na motor. Gorila. Tuh. Kono loba teuing anjing. Geus.
anjing barang kedalam pisan bro. Aduh kontrol kan ya asli kontrol. nah itu teh asli. Gue selalu lobatin gini. Lebar. Sok mulihkeun deui. Lebar kan. Bro. Oh. Nyaman naon? Taya sangu. Ya tuh tadinya meser. Meser saparapat goblok. Sing loba sakarung. Kan bisa milu Anjing. Iya malah masalah tri. Goblok tetep goblok. Mantap. Nya gerak laju betul. Mantap. Ade balik murah. Siap. Hati-hati. Lain kali lah. Main. Aduh, main jadi nanti. Cau kan anjing ah. Ayo. Aing teh harus goblok. Oh iya tuh. Ada lampu. Ini rusuh. Mana Cek Eko? Ini mana ya Sya? Hah? Ya Sya. Panan heueuh. Mama karunya. Mau neneangan? Neneangan saha? Cek Ya, Eko. Kamana pernah ngeueuh ke neneangan? jeung ngebantuan masak. Hah? Masak? Naon masak naon? Cocomon bisi buruk. Ini tuh ah, di neneangan heula sia adeuy. Oh, mun panggih titah ka dieu gitu. Ya. Yuk ah. Mau tangan Cek Eko. Teuing ti isu-isu tangan. Tuh dunungan orang kamari teh tuh aya kan ngara. Ayo tinggal kita ngara. Ayo tinggal. No. Ngeuy anjing kuman. Anjing. Kamari teh atuh jelema nu tadenan. Tadenan aja. Anjing. Anh Lâm ơi, sao bắt bị đạn đây anh? Goblok. Ayo nanya lagi isuk di potaran gua anjing. Di potaran gua anjing. Di potaran gua anjing. Ayo anjing, enggak saya. Ayo. Bentak. Bos ada yang gitu. Karabur anjing.
anjir geunah kieu nih nyantui kieu ningali pemandangan. Itu si Akong goblok. Si Akong anjing. Goblok anjing. Oh, goblok itu kemana? Cara buat kamu ragi itu. Aduh, kade. Kemana wae, Bro? Teu balik. Kade eta Kemana? naon eta teh? Naon teh? Wah, sia kamar wae gelut pieu. Sugan teh disuk deui. Orang pisan. Bantuan si Enang cenah yang dengan Ustad wah hade pisan atuh Kong boga kawawuhan ya. Aya dukunya. aya Yang naon mana? Aya pokoknya supaya barudak eta parai santet lah. Gampang. Bisanya. Da tunungan teu bisa gelut kota eleh awak teh gede gerakeun. Bisa wae nya. ieu mun ieu milu mah da pasti eleh. Pejet. Raw eta ieu Eta ngisi paraban. Geus pemajikan. Geus paraban geus pengurus beas, jukut. Bare jukut. Masih ana urang balik heula ke. Ge calang teh deui bijak wae. Oh, siap. Pokona mah di dinya. Hati-hati gedungannya, hati-hati tunangan. Yo ya, siap. Bos. Pokona mah datangkeun ayeuna pisan. Siap. Usahakeun ya, bisa mah usahakeun. Bisa itu mah urang samperkeun kan ngalamat sendiri bere jeung pedunungan. Ayo atuh. Gaskeun wae. Wah, tipu ordak asli. Tah iya itu alamat di handap beberan bagian pedunungan teh handap. Aya yang rokok-rokokna teh yang si Abah. Aya Kayak meuli di ditu meureun. Ayo lah. Tanah. Rancangan kong. Oh, di aing tadi tuh Assalamualaikum. Assalamualaikum. oh iya. Tah, udah motor juga udah datang. Lumet. Assalamualaikum, Bah. Wah. Aduh, wah, damang, Bah. Suntangan. Oh, damang. Saralik. Saralik. Enam. Iya, bah teh. Iya, bah kita yang ningkatin ilmu tadi buat ilmu dia tak kaluman. Gimana? Tadi dinya eta gang eta geus kitu geus kok kabi eta inunya. Sesuai namanya juga kadi dia ka abah hanap yuk. Anak balinan mah tah. Ah, pokoknya mah hayu we diturunkeun ilmu asli. Hayu, Bah. Nih, Bro. Ayo. Sok. Ah, koyan, Bah. Balong bah itu teh. Balong. Boga balong geuning euy. Bandung itu Bandung. Sok, kade. Sok, kade yuk. Jadi parah ini. Baru kami sok guru. Abah hese euy, bah guru. Iya. Nah, sekarang. Naon teh? Teh mending hideung. Jampe itu. Kami temuru tempat dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Iris jadi baju. Enggak si
bajuna. Geus, Pak. Sering surang balik we siap. Hiji, dua, tilu. Kemana nih, woy? Deui mau datang we ting ka mana? Itu si Lonok balik deui mau Ustad. Anjing heuh. Mister mampu mau Ustad? Enggak tuh mampu. Anjing tapi ieu teh tak. Si goblok di boy. Aing geus kekejebran kumaha. Segala rupa teh. Kumaha ieu kumaha dunungan. Naon cenah? Ngan sakitu Kawan pisan mah gede Ustad. lain lain sugan teh Ustad nu kamari teh gede kawan gini. Aduh, Ya, murahnya. Punten ah. Punten. Bisin. kawani gini nya. Nama ramai Allah. Atur dulu kasadayan parantos. Tahu hilap di like, di komen, di subscribe, di share, subscribe gratis guys. sareng punten kasadayana tidak ya dina kata-kata urang sadayana